ieu meni pohoan pisan kan cunu bebe jadi grup ayeuna teh bade ulin. Nah, si cuma pohon pisang. Aduh hampura pohon. Kira atunya siap-siap heula. Sok atuh buru awe mah sok lilada dan teh. Tah bener pisan tan tadi gak nyamper si Iki dan Nana mah lila pisan. Moal dah, malila paling gengan setengah jam. Duh, ini nari lakinya. Tadi gak mana ke laki. Ayo, geus geulis ya Abi. Pikanya bisa pakai heula. Hulung tuh. Ari geus ekspresi. Oh, tadi ongko dangdan kerja rek 5 menit ya. 1 menit lah. Satu moh jom kan Abi nyarios mah. Sok atuh ganjangan. Aduh, heula tuh. Yuk. Jadi abi pahlawan. Abi mau ke tempat ya, alus ke pemandangan. Ayalah pokoknya mah tempat nanti alus menyenangkan orang. Ya lah, kayak Abi ondang ya. Ah, nih karyawan dia tempatnya tuh. Kena naon baru dak teh. Nya cun makanya asa kareueun ieu foto. Nya ada geus lila teu kapake. Tapi alus lah yang foto-fotoan mah lumayan nih da geus di IG. Warna naon kumaha? Bisa ada mulai ayeuna hayu we urang ka ditu. Neng. Bari ka mana Neng? Iya ki, pada fotoan di saung gitu. Ieu mah ngabejaan ya Neng, tong ka saung eta Neng. Ada mau alun-alun pergi, bari lagi arurangan fotoan ngumpul. Ya terserah marane we atuh aku mah geus ngabejaan eta mah saung teh main tempat amang. Geus lah, jom di dieu we. Baru dak ayeuna mah aya bejaan teh sekarang ngadamu bae hasil. Ya emang sih. Dan awal jam fotoan mah ya bismillah lah warna naon. Jangan tuh. Ayo orang susulan seorang sepatah deh. Ayo tuh. Ai sincu ka mana? Tadi mah cenah ngomong rek ke kamar mandi geus makan kacai. Dia tuh ngandangan bismillah naon. Ayo tuh. Ya baju-baju oge deh. Naonnya eta? Nah, juga cincin. Pira kue di dieu aya cincin. Nya geuning cincin. Cobaan pakai Deh, lucu kieu geuning. Cok, kenal dia sorangan teh sieun gitu ih. Henteu ajang naon sieun eueuhna naon. Tingali ieu. Ieu abi teh ningali aya cincin ieu. Halusnya kan kaburu maraneh datang sugan teh saha ih sieun aya curi eta cincin saha pemain coklat atuh.
tuh saya boga anak sih ya. Mual lah anu bogana jangan bogana nyimpen di dia balik lagi ada tempat teh usaha saha di dia mah atuh. Karena cek si hari abang-abang Tong percaya mitos eta mah. Geus mah fotoan anak. Ayo tuh balik yuk satunya. bisa kabur duit. Kieu euy cincin-cincinnya euy. Dijual juga na lumayan ya. Punten naik, terus naraon ti saung eta teh. Biasa we Pak, ada menghungkul sama rencangan bari nage da beto-betoan hungkul da. Eta naik atuh runtah teh tong di mana wae di cenah ka tempatna. Nah tuh Pak hampurannya. Ubi kaditu heula nya Pak. Wah, itu. Mana Bapak? Ini tuh. Oh, atuh cing mana atuh meja teh. Cek Ustaz oge, kebersihan teh. Daripada iman, manya syuting besok-besok. Manya syuting teh besok-besok. Kadon ngabala ti dieu, cik atuh cing beres atuh capek. Maunya. Siap. Punten Om. Oh, puntennya, punten. Punten. Pada sampah takutlah bila semua manusia jadi sampah. Enjuk, menaon? Tadi tengah bilang wae. Teu dah. Ngan asa aya mah aneh gitu. Asa aya nu ngalikeun wae. Rasa enjuk we. Bilang wae. Ayo ulang tidur we. Nyasa gue teh heula. Apa sih? Bilang we. Nyasa we. Ayo antara Abi, kamar cari itu kuat dari bapak. Emang dengan kamu sore ke sekedap. Ayo atuh ah. Aduh. Neng geus can lila. Dulu ya. Ayo ah. Balikan eta cincin atau nyawa taruhana. Cuk, itu naon sih? Misalnya Cuk sih, aduh. Tapi jika namanya jaga cincina, tapi kembaya enak kesirin kan gitu. Ayo orang sare. Gitu ai Cuk, kumaha ancaman nanyaan. Supaya we sudah ya orang ngobrol kenana. Daripada nanya gitu cincina di ditu. Ayah di dia gini. Aduh. Ayo dia suku sahanya. Si Neng kan nyawe suku abah sarang anduk. Halusinasi barunya. Lewe ah turun dulu. Bu, kerodangkeun sincu jeung baturana. Ya, Abah mau susu di warung, sekalian bikin. Ya muhun bah, sakedap.
deui sih. Iya no. Tahu. Nah, Ambu. Ya ampun, Oh, iya. bersama si Plat. mana? Gandeng ingin mau sih? Minum susu ultra atuh. Ngeunah gitu. Ngeunah dong. Susu ultra eta ieu teh ngandung kalsium baik jeung tulang-tulang jeung ngeunah ti 80 juta. Oh, gitu. Banyak. Siap. Bade. Ade anu. Tong atuh. Ah, Masuk. Teh, abi nambut bedaknya. Esok weh. Cincin euy. Alus euy, pake ah. Ambu, abi bade ulinnya. Besok wae lah. Neng, nyaho tuh. Si Udin udah mutuskan si Eti. Aslina. Ih, wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir karena apa? Ayah naon itu kita ngumpul segala. Apa tinggi? Ayo kela, ayo orang lagi di mana? Di nawe. Oh iya. Ampun ada ampun. Nah, jadi kieunya abi teh niwara ngarajeun ka dieu teh, abi teh bade nyaritakeun hiji masalah. Tapi kelana sacenah abi bade ngageran heula ambu sareng abah, tungguannya. Ambu, abah, ayo rangkang tamu heula bade aya nu dicarioskeun. Ayeuna. Ambu. Bah. Mohon. Salam deui. Tuh, kamu bosin nanya. Nyasok we. Nah, jadi kieunya abi miwarang sadarana karampal di ieu teh, abi teh bade nyaritakeun hiji masalah. Ayo naon, Cuk? Tah, jadi kieunya kan basakan itu geuning anu ararang teh ulin ka saung nu di ditu. Tah, pas keur di saung eta teh abi teh manggihan cincin nu dibawa balik teh lain. Tah, eta. Tapi ya kan pada alus cincinna terus kok bisa dipake gitunya dibawa. Tah, terus oge ku sabab kan di tempat eta mah pastinya dia mah aya nu boganya. Jadi ku abi tadi bawa we nya. Tapi pas balikna asa aya nu nuturkeun abi. Tah, abi teh nya ngan ngerasa rasaan abi we hungkul eta mah. Aipek teh. Aipek teh naon? Nurut encu. Ih, ambu kayak heula atuh abi teh can beres nyariosna. Tah, aipek teh juga nama nuturkeun abi teh eta teh boga cincina. Tapi jika nama nu boga cincin eta teh geus naon. Da pas kamari teuing ge, abi teh geus neng dijungjurigannya nengna. Asli eta kesini. Tah, dulu jurig eta teh nyarios kieu cenah. Balikeun cincin eta atau nyawa teh bukan anak gitu cenah. Ayo, Cuk, juga copot barang batur. Coba di tempat anu kareueung deui. Pantesan we jurig ngadatangan cu oge. Tuluy ayeuna cincinna mana? Gara balikeun atuh cincinna bising we. Eta nyaan. Oh, nyekel atuh nyambuk, ku abi pelarian heula. Alas ya, kumaha atuh cincin teh ical. Da ku abi dipelarian di meja teh teu aya, kumaha atuh? Kumaha ya encu? Kieu nya pan ieu mah masalah encu. Jadi ayeuna encu kudu nyelesaikeun ieu masalah. Kudu tanggung waler. Sok ayeuna kabehanana pilarian eta cincin. Megan jaka panggih. Ya, kita ke kamar dia, jangan bisa ayah. Dia gitu ya.
Asal. Ayo mari. Kumaha? Geus kapararang ieu acan. Acan. Kamu kenal dia? Kamu jangan main listrik. Abang meureun eta mah. Seinju tah make wifi. Ku aing dibere waktu ti ayeuna. Mun eta cincin can balik ke tempat asalna, nu make cincin eta bakal dibawa ke alam aing. Nah, batu ya. Ayo buru orang dia ayo. Bu, ai suyun ka mana? Kumaha amun dipake ku suyun? Halaur embung. Nya, si Uyun tadi ke mananya? Oh, tadi mah ka saung. Rek ulin. Di atas weh, jeung susulan si Uyun ka saung. Sekalian oke balikan eta cincinna. Nya atuh satunya. Arurang sadaya bade ka saung geulanya, Bu. Assalamualaikum. Oh, hati-hati di jalan. Mungkin kita naon geus enju. Terus pergi lapis salam. Mana nu make cincin eta? Ayeuna mah kudu ngilu ke alam urang. Tadi sakitu. Urang geus beres waktu ka keluarga maneh keur ngabalikeun eta cincin. Ayeuna mumpung maneh ieu, maneh kudu ngilu ke alam urang. Baturan urang di dieu. Bu. Ya. Yuyun! Yuyun! Teteh! Yuyun! Pengen nangis! Coba di tempat anu gitu deh kareung. Sip. Punten pasti manawa. Woi atuh, bisa sabata ulah di mana wae. Cukup oke, kebersihan dari Bandung